Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradhas salata 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu bi'arajul mu'minin. Sadaqallahul adzim wa sadaqal rasulul karim. Kapayanan para alim ulama, tokoh masyarakat, kusim kuring dihormat wakil khusus ketua DKM Kaliremegan, Bapak Ibu sadayana nu sadira hadir. Kalawan ucap alhamdulillah puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Geus senantiasa maparin ka urang sadaya kang pirang-pirang nikmat Islam, nikmat kesehatan. Yang sering kita lupakan adalah nikmat waktu dan kesehatan. Padahal itu nikmat waktu ibu perlu dijumlah dipantau malayah di tengah himah peribasana. Ketika Allah menghabiskan waktu kita maut karena maka mal bisa dinikmati. Oke, nikmat untuk Allah dipastikan adalah nikmat kesehatan. Bring jalma kaditu kadieu siangna umihna milarian kasab milarian maisha untuk mencari keduniaan, untuk mencari uang. Tetapi ketika uang geus aya, ketika duit geus aya, ketika materi geus aya, habis semua karena untuk membeli kesehatan. Maka ini adalah kenikmatan yang sering kita lupakan. Yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah kesehatan. Mudah-mudahan ibu waktu nu ayeuna dina ieu kasempatan jadi waktu amal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Sabab Sayyidina Ali ketika ditanya waktu kapan yang paling terbaik, di mana waktu itu amal urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat salam hiji doa nu nawiskeun ka deudeuh ka umat ka dumadeuh. Kajenengan yakni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad, kakula wargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in tabi'atna, harapan urang sadayana daya kajaba urang sadaya dihulkeun ka Allah. Mudah-mudahan urang biasa nuturkeun kana pola nu dicontohkeun ku anjeunna di duniana, urang biasa nuturkeun ka anjeunna di akhiratna bakal kenging syafaat di Kangjeng Rasulullah. Apa yang diharapkan dari syafaat kepada beliau? Allah Subhanahu wa taala atas kanungikeun bahwa Kangjeng Rasul yang memberikan syafaatnya, bahwa Kangjeng Rasul adalah orang yang diizinkan untuk yang pertama mendapatkan syafaatnya. Imam Busairi ngadugikeun dina nazomna, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali mutahimi. Beliaulah nu dibika cinta ke urang nu bisa diharap-harapkan syafaatna. Tidak ada lain, tidak ada orang lain yang nu bisa disafaatan kecuali Kangjeng Nabi. Boro-boro bapak urang, boro-boro salaki urang, boro-boro guru urang, cacak sekali bernabi Adam tidak bisa memberikan syafaat. Tidak bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaatnya. Nabi-nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa, semua terhalangi syafaatnya karena satu kesalahan. Maka diriwayatkan di keterangan berikut, jalma-jalma di padang mahsyar bring sakabe jalma murunakan Nabi Adam minta tulung jeung syafaat. Nabi Adam teh ngawal, aduh karunya teuing
boro-boro nyapatan kuring keur bingung tusugan ka Nabi Nuh. Sehebat Nabi Adam kalau kurang sadaya teu mampu nyapaatan karena satu kesalahan beliau nyaeta nudaketan kana buah huldi nuang kana buah huldi sedangkan saur Allah wala taqrabu hadhihi syajarah jangan kau dekat-dekat pohon ini. Hanya satu kesalahan bisa ngahalangan syafaat Nabi Nuh sami ibu. Dina keterangan Nabi Nuh ibu 850 tahun dakwah hanya 80 orang nu iman. Bayangkeun ku ibu 850 tahun ngabdi ibadah di dieu tahun dakwah hanya 80 orang nu ikut ka Nabi Nuh. Punten tadi Pak Ustaz Susendi sabaraha tahun di dieu. Pak Ustaz Abdul Khalik sabaraha tahun di dieu. Akang panginten sami sanes urang dieu sigana. Berapa tahun kita jamaah yang kita bawa karek ke 10 tahun abdi 12 tahun di Dihiang asli di Balan Jaya ibu di Candak Pak Camat Pak Nandang Ayeuna caring didinya sigana ibu 100 orang ngiring jamaah ka urang sadayana mun 850 tahun hanya 80 tahun orang yang ikut berarti tina 100 orang ngan 10 orang 10 tahun ibu saurang memilu kira-kira eureun jadi ajengan geus. Tapi kenapa ibu Nabi Nuh sehebat itu selama dakwahnya kehalangan syafaat naon bu sebab satu kesalahan yang diberikan Nabi Nuh nyaeta di saat kakerem alam dunia Nabi Nuh merasa sayang merasa nyaah kalau jadi putra Kan'an wajar tuh lamunnya kabula wajar tuh tetapi itu dibawa disebut satu kesalahan nu ngahalangan syafaat Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam maka deui teu aya deui Kangjeng Nabi nu bakal kenging syafaat Kangjeng Rasul memberikan syafaat ka Nabi baru yang lainnya bisa memberikan syafaat. Ibu bisa henteu salaki urang nyafaatan kira-kira hiji kasalahan Nabi Adam kehalangan syafaat Nabi Nuh satu kesalahan kehalangan syafaat komo urang nu seueur dosana tapi kita mengharap hanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi tos dibuka ku Kangjeng Nabi baru Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi yang lainnya bisa memberikan syafaat. Saur saha saur Al-Qur'an dina surah Al-Baqarah man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Jadi sadaya jalma tiasa atana pintu nu diizinkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana hadir tadi kesempatan sholawatan nyawas urang jadi jalan ke syafaat di Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Tarik teuing teu salat teh. Tarik teuing teu cekap. Para ibu sadayana utami ka al-mukarramun para alim ulama. Simpuring bingah mah naos dieu patempatan ka DKM. Margi ieu masjid saur abdi mah jadi percontohan dari masjid yang lainnya. Kenapa Pak? Abdi Guping ternyata masjid ini adalah masjid yang bisa menyatukan ulama ajengan-ajengan setempat ini ngaran ajengan ngaran yang punya majelis taklim atana pilu disebut ustaz sadaya geusian di tempat. Masjid mana ini yang aya seperti itu teu aya Bu. Abdi kasapuang suka maju kaler ngalebetan ka panyingkiran ngalebetan tetapi teu aya contoh sapertos kieu ibu-ibu sehingga wawuh jeung ajengan ibu-ibu ari mingguan sareng rajaban sami teu jamaahna sami ulah ngalieuh ka ibu lurah mah dak di kelurahan wios ibu lurah mah dah sibuk ibu-ibu sami teu nu hadir dina ieu kasempatan. Maksudna kumaha minimal ibu-ibu mengenal ajengan-ajengan nu aya di suka maju kieu. Ulah nepi ka ajengan teu wawuh ibu. Aya di dieu nu teu wawuh ka ajengan aya teu aya? Aya teu aya, Bu? Ulah dugi ka teu wawuh kana ajengan sabab naon ajengan teh mangrupakeun al ulama warasatul anbiya.
ulama itu pewaris para nabi, ajengan teh pewaris para nabi, sing wau jeung nabi. Lamun segurung nu dicandak ku Kanjeng Nabi, jadi bisa lebet karena surgana Allah karena berdampingan dengan Nabi. Domba nanaon, domba Nabi Ismail, gegentos Nabi Ismail bisa lebet ka surga karena berdampingan dengan Nabi. Aya 10 naon sato anu babarengan karena surga. Ya deh Bu, aya 10 sato anu lebet ka surga. Ieu mah sato, aya urang jalmi sato. Jalmi, urang asup ka surga moal. Karek memudah-mudahan, tapi sing yakin, osok maca sholawat tara. Al jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Al jannatu ari surga wa na'imuha jeung kanikmatan surga sa'dun dijamin dijanjikeun sa'dun dicawiskeun lima yusolli pikeun jalma nu maca sholawat. Osok baca sholawat ka saha? Ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram al-Mukarramun utami pangersa Kang Odong hapunten. Dugi ka abdi keur ngaos nembe leuwas ningali Kang Odong. Poho materi tetap diusian ku sholawat heula. Pak Odong teh terkenal ibu orang nu soleh karena satu statement yang dikeluarkan ku Kang Odong. Wios ibu ngabahas Kang Odong. Wios. Kang Odong statementnya bagus Bu. Ketika beliau di kantun kudu janten putrana, ketika ditaros Kang Odong kok jembar gitu manahna. Apa yang dikatakan Kang Odong? Ustad lamun segu ceurik budak abdi bisa balik deui abdi rek ceurik satarik-tarik. Lamun segdea mah ku ambek abdi bisa balik deui eta budak abdi rek ngambekan setiap jam. Hapunten Kang Odong abdi teh teu aya deui contoh figur di abdi dina bab kasabaran aya teh Kang Odong. Mudah-mudahan ibu sing dipaparin kakuatan Kang Odong. Doakeun ibu sing digentosan deui budakna genep deui. Amin ya Allah ya Rabbal. Matak ibu teu lami ti harita Kang hapunten bari ngobrol salit. Teu lami ti harita abdi leungit motor Bu. Nu diinget ku abdi lain motor, tetapi statement Kang Odong dalam hidupnya mun ku ceurik bisa balik deui urang bisa naon Bu ceurik. Lamun ku ngambek bisa balik deui urang rek ngambek. Emut kana taun Amul Hazni, taun kesedihan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, di mana tahun 11 kanabian Kanjeng Nabi dikantun kudu janten pamanah yang selama ini menjadikan orang tua dari Kanjeng Nabi. Da kaulinga ku urang bahwa Kanjeng Nabi itu 8 tahun, usia 8 tahun bersama terus jeung Abu Thalib. Maka di waktu itu beliau 51 tahun dikantun kudu janten pamanah. Itu masalah intern Bu, masalah kulawarga Bu. Oge dikantun kudu janten bojona, di mana di kantun bojo nusalila ieu bojo nu teu aya bandinganana. Dugi ka Siti Khadijah pernah cemburu dengan Siti Khadijah walaupun beliau geus maot. Bu wios ngadeg ibu. Akang Kang Odong wios abdi ngadeg Kang Odong. Hapunten. Pokona mah Kang Odong insyaallah almarhum murang kalih keneh Allahumma ij'al hadal walad qurratan li abawaihi, ngajadikeun jaminan kana jadi ibu bapana. Amin ya Allah ya Rabbal.
sigana ajeuna mah panebus dosana. Batak ibu punten upami aya nu maot murang kalih komocan balik doana ka mayit kumaha, Allahumma ij'al qurratan li abawaihi, ya Allah jadikan anak tersebut jadi kabungah, jadi panebus kanu jadi indung bapana. Ibu-ibu aya nu tos dikantun ku putra aya ibu aya nu gadun putra bu ngantunkeun, berarti ibu eta teh jadi cengcelengan yang urang emotnya cengcelengan teh dieusian ku urang jabunya eta teh kanyaah asal syaratna cumponan kewajiban kolotna naon pangekahankeun lamun can balik eta budak. Dina Isra Mi'raj dihubungkeun sareng kasedih. Ibu nuju sedih ayeuna ibu henteu. Boga hutang bayareun, boga penyakit nu naon salaki nu sare wae, boga tatangga nu goreng laku, aya hutang nu can kabayar, sedih teu Bu? Sedih Bu? Kangjeng Nabi sedih. Kesedihan Kangjeng Nabi aya faktor yang kedua, internal jeung eksternal. Internalna apa yang ada dalam diri Kangjeng Nabi? Kangjeng Nabi kehilangan sosok seorang ayah, kehilangan sosok seorang ibu, nu ngagantikeun salila ieu nyaeta Abu Thalib. Jeung dikantun ku janten bojo nu salila ieu tidak ada satu-satunya kecuali istri yang paling tercinta nyaeta Siti Khadijah. Bu, ada istri Kangjeng Nabi sabaraha hiji? 13 Bu. Aya nyebatkeun 9 Bu. Tapi selama nikah dengan Siti Khadijah, Nabi tidak pernah mentua. Jadi upami sareng Siti Khadijah mah Kangjeng Nabi teu pernah nikah jeung nu sanes. Baru ketika Siti Khadijah meninggal, Siti Saudah dan Siti Aisyah yang paling pertama menggantikan Siti Khadijah. Bari ditinggali dina umur, Siti Saudah 70 tahun, Siti Aisyah itu adalah 9 tahun, bahkan nyembatkeun 7 tahun. Apa yang dilihat ku Kangjeng Nabi lain karena kecantikan nu diteangan ku Kangjeng Nabi, tetapi program dakwahna jangan sampai berhenti. Oh, bapak-bapak raya ieu teh. Bapak-bapak lamun gaduh bojo hek maot rek sedih moal. Cicing ibu-ibu nanya lagi ke bapak-bapak. Oh ya deh, bapak-bapak kira-kira na upami gaduh bojo hek ngantunkeun bade sedih moal. Cicing ibu-ibu. Da rumasa ibu-ibu na sok nyarekan bapana. Aya nu kitu ibu. Bapak, lamun bojo urang maot dipayun, bapak rek nangis moal. Sabalikna ibu-ibu, mun salaki ibu-ibu maot, ibu rek sedih moal. Beda naonna? Jawabanana naon sababna? Si bapak kesedihanana karena kampung Ustaz. Istri maot seueur pabrik cangcut loba keneh berarti awewe loba. Terus gitu Pak. Tapi ibu-ibu, kenapa ibu-ibu berpikir lamun suami maot ibu sedih? Sabab eueuh numpang bayarankeun Bang Embok. Magari aya kesempatan ibu punten yang disedihkan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi sedih teh Bu lain karena wafatna Kangjeng Nabi, karena wafatna Abu Thalib dan Khadijah, bukan. Karena apa Ibu? Karena yang paling sedihna saur Kangjeng Nabi bukan berarti teu yakin jeung teu ridho kana maut. Sabab Kangjeng Nabi ngayakinkeun wa baka li nafsin an tamuta illa biidznillah. Teu aya masalah maut kecuali izin Allah. Sadaya ge maot izin nu masalah manu hese barido Allah. Bukan yang disedihkan Kangjeng Nabi bukan kematian Abu Thalib, tetapi ku Kangjeng Nabi dikhawatirkan adalah selama ieu nu berjuang, selama ieu menjadi benteng, selama ieu yang mengikuti berdakwah Kangjeng Nabi, tetapi beliau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga di kesedihan itu lungsur malaikat Jibril lungsurkeun ayat Innallaha yahdi may yasha
walakin Allah la tahdi man ahbabta. Innallaha saestuna Allah yahdi nunjukkeun Allah man ka jalma yasa nu ngersakeun Allah nu hese mah kersana Allah. Mata punten polisi teu bisa ngajamin budakna teu asup ka penjara, ajengan teu bisa ngajamin anakna soleh, ajengan teu bisa mawa santrina soleh. Sabab naon? Kasolehan milik Allah. Ngajak Kangjeng Nabi supaya naon? Ngayakinkeun kana berjuang tina dakwah. Keun we wa ma alaina illa balagul mubin. Nu penting mah nepikeun. Aya di dieu ajengan nu geus hoream ngawuruk aya. Bu, abdi lamun teh mah kudu ditanya yeuh Kang. Kang Odong. Ibu-ibu teh ngajina rajin, sholawatanana rajin, ngobrolkeun batur oke, mangpaat tuh ilmuna, mangpaat tuh bu ilmuna. Wonten aya jamaah ka abdi mengkat jang ustad ka dieu kumaha Kang? Abdi nitip bojo abdi, ulah ka urangkeun nitipna cing. Lain ustad ngaji jadwal ustad tidak pernah terlewat hadir wae, tapi kunaon ka abdi nyarekan wae cuy. Aya kasusna nu kitu aya. Wonten bapak-bapak ya, aya Pak Dan Ramil, wonten cek abdi hiji waktos Pak, abdi kantos di uang di ditu di Lembang. Di Lembang itu ada di Pusdikajen ya Pak ya. Di sana di Ledeng ya di Tonggo. Abdi sok di masjid eta kapungkur. Ngobrol sareng Dan Ramil Lembang dulu. Pak kunaon? Pak Ustad, istri saya itu kalau ada maunya itu bisa ditolak. Ternyata punten jenderal ge hareupeun awewe mah jadi kopral Pak. Laras gitu Pak. Jenderal ge hareupeun awewe mah jadi sok punten. Aya ieu gitu ya Pak aya. Punten ieu mah Ustad. Diningali aya Pak Ustad Odong aya. Aya Pak Ustad Abun aya. Pak Ustad Susendi aya. Jago pidatona, bisa ngobrolna, hadeupeun awewe na kieu tah. Betul tidak Bu? Terus gitu Bu. Ngan eta teh kunaon Pak Ustad Sendi, Pak Ustad Ahok sadaya yang hadir termasuk Bapak hareupeun istri lebih baik tiap. Naon sababna menghargai ka istri, sabab istri mah boro-boro aya salaki, eueuh salaki ge sok ngomong sorangan. Terus gitu Ibu. Punten ari kira-kirana lawan awewe bisa menang mah. Pak, tidak pernah menang lawan istri. Bapak pernah eleh teu pernah menang teu? Ibu-ibu hoyong menang hoyong eleh. Pernah eleh henteu nganyana? Pasti selalu punten Bu. Kangjeng Nabi mata tadi pantas ketika maut awewe teh alham salila ieu itu menjajah teh lain Belanda, salila ieu menjajah lain Jepang, tapi pamajikan aing. Allah aya nu dijajah ku pamajikanana aya. Aya Ibu aya. Allahu Akbar. Doakeun sing palanjang umurna. Ibu-ibu mending maot ti heula atawa salaki nu ti heula. Hoyong ka surga henteu Bu? Lamun hoyong ka surga ada jaminan yang Allah berikan. Di mana-mana istri diridhoi seorang suami, maka pintu surga akan terbuka untuk istri tersebut. Pak, lamun istri dipayun maot ridho. Siunun tengah jawab. Ridho Pak, ketika Bapak ridho, istri Bapak bakal surga na Allah Subhanahu wa taala. Asal syaratna salaki ridho. Ya Bu, salaki punten Bu, sabab dengan tidak ridhonya ini, maka kunaon kusim kuring nu pertama dibahas ridho. Di dieu aya rojab 3 huruf hiji ro, tadulu ala ridwanillah. Jim tadulu ala jawadun, B baro'atun minan nifaq.
diberes bahas eta beres. Aku simkuring geus we eta ibu. Jadi nu mahal mah hidayah. Kangjeng Nabi kenapa bersedih? Karena seorang pamana nu salila ieu ngagantikeun bapana maotna teu ngucap la ilaha teu nyanak iman, teu nyanak Islam. Iman anjeunna. Dan dirugikeun ceuk keterangan saha Abu Thalib itu iman tetapi teu ngucapkeun dua kalimat syahadat. Wallahu alam itu memberikan contoh mata aya doa malaik doa Nabi Khidir. Sok bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah. Maka ada bikum min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Eta teh doana Nabi Khidir alaihi salam anu didugikeun ka Nabi Musa, nu didugikeun deui ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi hartosna teu aya jalma nu bisa ngagiringkeun kana bener sabab bener urusan Allah. Kangjeng Nabi tidak bisa membawa pamannya. Sahadeui ibu Nabi Nuh teu bisa mawa budakna, bahkan Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak bisa membawa istri-istrinya yang tercinta, dan ayah sahadeui ibu ayah Siti Asyah tidak bisa membawa Fir'aun untuk ibadah ke Allah. Apa bu? Menunjukkan hidayah itu paling mahal. Mata kita menyadari akan hidayah itu paling mahal sehingga berdoa dalam kunut kita, Allahumma hdini biman adain. Ya Allah mugi Gusti masihan hidayah sakumaha Gusti geus masihan hidayah ka para ulama, ka para siddiqin, ka para nabi, ka para waliullah, untuk orang-orang terdahulu. Mata ibu sok aya ibu-ibu jamaah pengawasan dinten naon ngawasna biasana salasaan diajak ngaji, ceu hayu ngaos jig dipayun mangga dipayun ke nyusul aya teu nyusul nepi kabubar teh aya nu kitu aya ditanya deui teh ceuk kunaon can aya hidayah aya nu kitu aya punten ibu naon ari hidayah? Hidayah adalah yasrahu sadrahu li Islam, kecenderungan manusia untuk baik, bahwa itu tahu baik itu adalah hidayah. Halo ibu araya ya teh rek jam sabaraha tutup ngajina? Astagfirullahaladzim, ai salat di mana? Di dia ibu bade di dia bade berlanjut, mudah-mudahan ibu sing dihampura bohongna mau naik ke jam 6 mah balik ka dina ya deh bu yuk komitmen waktu ya bu itu jam 3 seperapat itu kurang anu leres dia jam satelit bu udah di HP 14.31 sama ya bu 14.31 sholat isya sholat 14.35 ya salat asar jam sabaraha kan 4.15 jam 3 langkung sabaraha kurang komitmen waktu maksud kieu abdi tiasa nyimpulkeun materi nu bade dinugikeun ka cana kitu ya udah pokona mah jam 3 saparapat beres ya bu nah kitu moal paraspanan moal naros teh lamun rek paraspanan dipudurkeun paraspanan moal ieu teh akan paraspanan moal kan moal cenah ai nyebut moal tapi ka hanam moal cenah moal nya kan nya terus dikeresekannya siap. Berarti jam 3 seperapat jam abdi lain jam itu jam kaca. Yang pertama itu ibu punten sebelumnya maka diriwayatkan amul haji tahun tersebut aya menyebutkan 1 tahun sebelum Nabi hijrah sebelum Nabi Isra Mi'raj berarti tahun ke-12 maka punten mangga pamilariankeun dina hulasoh tahun ke-11 dina kitab nusanes aya disebutkeun tahun ke-12 manggalah yang jelas Isra Mi'raj itu 2 tahun sebelum Kangjeng Nabi naon Kangjeng Nabi hijrah ka mana sabab ningali dina pada naona dina ningali rangkaian kewajiban
kewajiban yang pertama sholat pada tahun kedua hijrah. Nu kedua saum, itu kedua setelah hijrah. Dan adanya 29 Sya'ban turun ayat kewajiban zakat. Teras ayat kewajiban haji itu tahun 8 Hijriah. Maka pikeun urang sadayana harus tahu umur Isra sampai sekarang 1000 tahun. Oh, Ibu, hari ayeuna Rajaban kasabaraha kalina. Henteu ieu mah upami Idul Adha tanggal sabaraha. Idul Adha tanggal sabaraha, Bu? 10 haji lah bisi hese Zulhijjah mah nyebut lagi pahili beak waktu. 2 Syawal tanggal sabaraha? Hiji naon? Syawal. 3 Muludan tanggal sabaraha? 12 naon? Tahun sabaraha? Geus poho deui isuk untung we pohoan. Jadi ajengan teh dionang deui da pohoan. 570 hiji Masehi nya punya sebelum hijrahnya tahun gajah cenah jamu. Terus Rajaban tahun sabaraha? Tanggalna tanggal sabaraha? Lamun aya tanggal aya tahunan tahun sabaraha? Maka ada yang mengatakan 11 Hijriah itu naon? 11 Hijriah anu dipatkeun 12 Hijriah. Abdi ningali mangalah ke Kang Abun nu rajin buca baca mah. Rajin buca bacana Pak Abun mah. Jadi ustaz teh abdi mah terang hiji-hijina. Pak Odong rajin seporna. Pak Sendi rajin jadi pembawa acara. Komo tahun-tahun politik masih bapak dia apa? Terus Kang Abun rajin baca bacana, pang rajina. Jadi lamun ibu nanyakeun masalah, tanya ka Ustaz Abun. Mun nitah Rajaban ka ieu nitahna. Tawagan punten. Pak dan Ramil punten ya abdi mah heureui ge polana ya. Orang Tasik bukan, Pak? Orang Tasik, orang Tasik mah santai. Orang Tasik mah ibu orang Sunda mah santai orang teh. Lamun orang Jawa langkah heureuy. Tak kitunya punya orang Tasik mah alhamdulillah santai. Bu. Naon, Bu? Tadi tahun 11 tahun 12. Geus we 2 tahun meme hijrah. Ayeuna sabaraha hijriah ayeuna? Ayo Bu, tahunna kan 2025 hijriahna tahun sabaraha? Sok si haruleng tengah ngajawab sieun salah. Aya nu ngajieun saon salah, moal tingali ustaz nu pira kudu bisaeun. Ibu-ibu tahun sabaraha ayeuna? 1400. Astagfirullah. 1440. Ayeuna 45 keneh. Di bejaan salah ge milu we. 1446 berarti kalau 1446 Hijriah tambah 2 Hijriah sebelum 2 Hijriah usia sholat 1448. Geus lah ibu, jadi inti nama kesedihan Kangjeng Nabi internalna karena dikantun kudu janten pamana jeung dikantun kudu janten bojona nu selama ieu tidak ada yang lainnya nu moal bisa tergantikan. Oh, rugi-rugi ka Kangjeng Nabi geus naon Siti Khadijah geus maot. Upami mencit domba, upami mencit onta selalu ingat ka Siti Khadijah. Geus maot inget wae bari geus likah. Mungkin moal salaki urang seperti kitu. Moal cenah ke rumah saeun. Ya Siti Khadijah mengingat ibu karena apa? Kasolehan. Sampai-sampai Siti Aisyah pernah cemburu dengan Siti Khadijah yang sudah tiada. Dicemburuan kudu geus teu aya bakatku soleh-solehna Siti Khadijah. Moal aya Bu solehna Siti Khadijah. Sabab naon Bu? Siti Khadijah hartana 2/3 milik Mekah semua habis diserahkeun pikeun dakwah. Aya di dieu ibu nu kitu awewe beunghar bari beak duitna dipake dakwah. Seueur Bu?
Nah mudah ayahnya bu tung air seseur nama kumaha ibu kalah awewe numorotan salaki ayah begitu ayah Gusti tinggal ibu salaki gawena saminggu sekali kan tukang bangunan tapi hutangna ibu-ibu lupoyan ayah lupoyan naon osipa ayah nu mingguan naon tanggung renteng ya aya nu bulanan naon BRI astagfirullah aya nu tahunan aya ut nginjem naon ke tahun hareup dibayar bari sumber duit teh di saha salaki teh ibu karunya gawena berang jeung peuting bari di imah teh loba dicarekan aya nu sok dicarekan salakina mata ibu kumaha horeang balik ka imah teh nu alus mah ibu istri anu dirindukan seorang suami mata tingalina bujur mobil bu pulang malu tak pulang rindu alus awenan kita lihat ibu pulang malu tak pulang rindu awewe dirindukeun pulang malu teu boga duit isin ku istri cik ibu-ibu salaki urang isineun ku ibu sieunun geus salah deui wae cik ibu balik deui nanya ibu gaduh caroge mending aya di imah mending eueuh pan teu diharepkeun Pak pulang kita tak diharapkan lihat ibu salaki mending aya mending eueuh mending aya tuluy hees wae mending eueuh bu cek nu geus eueuh leuheung maneh mah boga salaki teu boga duit ge atuh keur tiris-tiris teh aya nu ngeukepan urang mah duit eueuh salaki cik lamun kitu mending aya mending eueuh mending aya ada kitu ibu nasibna seorang tos lae tamahkeun dina rumah tangga sing bisa seperti Kangjeng Rasul nepi ka aya katerangan baiti jannati rumahku adalah Allahu Akbar kan di bumi teh betah teh Pak rek naros papa osok ngopi tah osok raos di bumi raos di warung di bumi alhamdulillah salakina bojona soleh alhamdulillah cek bojo teh kieu akang ngopi heula nyesep heula peubeurieun ti enjing ngajedog wae betah mah urang kitu ai bapa mah betah Pak kopina Pak nyesepna Pak tuangeunana aya istri kitu Pak ya alhamdulillah Gusti salamet bapak mulang ka bumi moal dicarekan ku pamajikan alhamdulillah dua bu Isra tos ayeuna mulai kana Isra jadi tahun-tahun kesedihan awas kunaon ku abdi diawali dengan tahun kesedihan karena akan ada kebahagiaan di akhir naon bu kebahagiaannya dengan sholat mana jaminanana Allah nu ngajaminkeun qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim aya disebut sahun ha eta gerakeun ustadna saha eta ngebahas sahun qad aflaha nyata ngabungahkeun Allah ka jalma nu salatna gagabah ta eta sahun mah eta khosyiun adalah orang yang khusyuk ketika ada kesedihan Allah akan menjamin kebahagiaan dengan sholat wonten ibu lamun ibu can sholat tenang teu hirup ibu upami jam 1 can sholat tenang teu lamun jam 4 can sholat ibu tenang teu asar teh jam 3:30 jam 5 can sholat ibu tenang teu nuduhkeun ada keimanan pada diri kita cacak sholat urang teu bener teu sholat ibu Allahu Akbar bade rajaban dina pisah Allahu Akbar
Aya baju mana nu dipake? Aya nu kitu aya. Cacak salat urang teu waras, cacak salat urang can bener, tetapi mencarikan kebahagiaan. Can salat mah can tenang. Cacak salatna can bener, cacak salatna can waras. Komo ibu solusi salat teh. Matak dina Al-Qur'an istainu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan jalan salat. Bener cenah eta Ustaz. Abdi keur puyeng di imah Allahu Akbar tuh boga hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Geus amin. Di mana tuh bayarna? Di lanceuk we pan geus kajual kebon. Allahu Akbar. Sami Allah liman. Di mana bayarna? Kayak kapan salaki bayaran dibayar we. Ibu ti mimiti ibu nginjem duit nepi kalunas beres di rakaat kadua. Alhamdulillah. Ternyata jelas salat teh jadi solusi pikeun salatna nu bener. Lain nu eta maksudna. Rasul ketika ada masalah di sana ada salat hajat, di sana ada salat istikharah, di sana ada salat naon ibu salat safar. Itu salat. Tah ibu nu kadua naon Kangjeng Rasul geus we Isra Kangjeng Rasul. Tah intina mah tadi kumaha? Awal jeung akhir sedih ku bunga dengan jalan salat. Ngan jam naon atuh Isra Mi'raj bukan itu saja. Tujuan Isra Mi'raj tadi ku qori dibacakeun linuryahu min ayatina untuk diperlihatkan kekuasaan Allah. Yang ditinggalikeun kekuasaan Allah, Bu. Mata Kangjeng Nabi dina Isra naon, Bu? Kangjeng Rasul ditinggalikeun dina Isra orang-orang yang mendapat kebaikan karena sedekahnya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa ma anfaqtum jeung perkara nu diinfaqkeun ku aranjeun kabeh min syai'in dari kebaikan sekecil apapun kebaikan fa huwa yukhlifu Allah akan mengganti. Sabaraha gantina mu? Tuh baca. Sok manjaa bareng. Saha jalma nu ngadatangkeun al hasanata kana kasayang falahu asrun amsalihha. Hese macana cenah heula kitu nya. Jadi ibu satu kebaikan berbanding 10 kebaikan. Bahkan ayat sanes wa in takun hasanatan falahu yudha'ifha. Allah akan lipat gandakan dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Aya di surga aya cenanya, aya di dunia dibikeun di akhirat falahu ajrun adim. Allah oge bakal mere ganjaran nu agung. Maka ibu eta ku Allah ditinggalikeun kakawasaan Allah sehingga cenah dina Isra Mi'raj ditinggalikeun jalma anu tandur panen dugi ka berlipat-lipat saha jalma nu nyieun kasayan. Oh, ibu resep berterima kasih hatur ibu seueur hatur lumayan atawa seueur hatur nuhun. Ibu loba mere loba dibere. Resep mere, resep dibere. Allahu Akbar. Uyani, ibu resep mere, resep dibere. Uyani kan ya. Ku lurah tah, ibu lurah catet ku ibu. Saha nu miskin, saha nu kaya. Ibu resep mere, resep dibere. Mere baleud harungkul. Alhamdulillah. Tapi lamun ibu teu dibere ngambek moal. Alhamdulillah. Aya di dieu Pak RW nu sok demo teu kabagean beas. Aya nu sok manyun teu kabagean kartu merah putih. Kok cenah mung dibere. Teu waras teh nya. Keur nyieun kasaean ibu sing yakin. Sabab Allah Subhanahu wa taala memeh ngaisrokeun Kangjeng Nabi, memeh ngami'rajkeun Kangjeng Nabi dibersihkeun dadana. Lamun ceuk tadi sarua ituna padindin ieu mah padindin. Nu mulebna ge sarua didin JSB deui wae. Loba didin cing teh ieu teh. Ibu sarua nyambung ngan ieu mah nu pangorana nu pangkasepna. Nya nu tadi si bapak kan naon yuswana naon sepuh sakumaha kolot teh sakumaha kasep ge anger we kolot
ibu-ibu aya nu geulis ibu-ibu di dieu cik abdi naros ka pamuda ieu pamuda mending dibere awewe kolot geulis mending modak ngora biasa-biasa ternyata anggar nu kolot mah KBGP skincare semahal apapun mata cek dina kitab Nasoihul Iman moal aya nu bisa nolak tua ku disemir naon ku disemirnya maksud nama nu huisan mah moal bisa jadi ngora ku dinaon ku disemir ibu di rebonding buukna di smoting di hidungan buukna kumaha rambutna hideung mah hideung dadik naon disemir kulitna peot henteu ibu aya teu anu supaya teu peot ibu ka mana ka dokter Francisca cek si bapak hebat si bapak pak dadu bojo sok dicanda ka dokter Francisca hebat aya bojona bapak ieu aya hebat lamun hayang geulis deui canda ka dokter Francisca dan insyaallah nu wajahna cangker raraina wungkul pulungna mah peot sarua awas tidak bisa ada yang menolak ketuaan hanya dengan ismi naon bu bersihan manahna dibekelan tilu Kangjeng Nabi hiji dibere ilmu naon bu dua dibere keyakinan tilu dibere kebijaksanaan ilmu yakin hikmah non bu atau ilmu yakin hilim bu nah naon ilmu pamere mu panimu naon bae kanyaho urang eta teh ilmu ari ibu ngaji kira-kira na beki kolot beki nambahan teu bu ngaji pangaosan seueur ibu Senin aya Salasa aya Rebo aya Kemis aya Jumat aya ilmuna nambahan tawaleungit geuning anggernya kan ibu mah dasa kumaha pinter nage angger sakieu-kieuna punten ilmu jang nebo masa depan maka ketika ke SD kapungkur ujang hayang jadi naon hayang jadi tentara ujang hayang jadi naon hayang jadi polisi ujang hayang naon hayang jadi ustad boleh bu usia leutik keneh satahun pak abdi mata resep ka tentara teh resep pak abdi resep ka tentara teh kapungkur hayang jadi tentara suku teh digantung hayang jangkung bakatku hayang jangkung pak digantung suku teh taekeun kana ranjang bu sabab cenah supaya jangkung ayeuna teh jadi tentara teh sabaraha meter 165 ya padahal bulan amil kayak 7.000 heula ya kayak ditaros ibu ketika udah hayang jadi tentara kapungkur bisa jadi tentara bisa 1 tahun 2 tahun bu keur di pasantren hayang jadi tentara hayang jadi pilot alhamdulillah dijawabna ku Allah pilotna pilot masjid anger ayeuna teh jadi pilot musola karena apa bu ketika urang tapi bisa ada kemungkinan tukang naon perawat kesolahan ka perawatkeun hayang jadi naon ibu hayang jadi teknik mesin ka STM keun kapungkur bisa jam berapa masa kerjana 20 genep mun S1 lamun S naon SMA usia 18 19 usia sakitu bu baru bisa kerja bu lamun ibu-ibu pinter matematikana ibu pinter komputerna bisa tuh ibu ngalamar di Indomaret nu karolot dia bisa moal di Indomaret ibu bisa tuh damel di Tasco di pasar ge buat diterima karena apa kalau kita sudah tua kan tuh menjalani kehidupan yang ada
Ieu mah ibu kunaon kabudak bekelan ilmu. Ketika Nabi Sulaiman titah naon dipiwarah milih ilmu, jabatan dan tahta. Apa yang diterima diambil ku Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman milih ilmu, tungtung nak tahtana beunang, jabatanna beunang. Kusabab naon go? No ilmu anu dipasikeun. Aya ibu jalmina kaya, aya jalmana beunghal, tapi ketika diwariskeun kala saeb sadaya aya daya. Karena apa? Manajemen ekonomi na, ilmu na teu bisa, maka mending keneh ngawaris ilmu ka para putra daripada ngawaris harta. Aya adi jeung lanceuk panasea ku sabab harta. Aya nu teu akur ku sabab warisan. Aya nu debat permasalahan kehidupan karena urusan dunia banyak, tapi kalau dengan ilmu nareunah dimodalan ku ilmu. Wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmihi amaluhu mardudatun la tuqbalu. Sahajalma amalna teu jeung ilmuna, amalna teh ditolak teu ditarima. Pami teu gaduh ilmu mah moal ditarima. Uih handai mending ngawaris ilmu daripada ngawaris harta. Dua keyakinan. Geus ngaji mah sing yakin hirup teh. Sing yakin ka saha? Ka Allah. Saha ari Allah? Hiji Allah nu nyiptakeun. Ibu diciptakeun ku saha? Diciptakeun ku saha? Dua anu ngahirupkeun. Naon cenah Bu? Tilu Allah nu ngamilikan. Opat Allah anu ngamaotan. Bu, saha nu nyiptakeun? Sakumaha budak dicaram mung boga budak. Aya ibu-ibu nu di dieu mung boga budak aya. Aya teh aya nu mung boga budak. Aya ibu sok kawin mah kawin boga salaki. Gawe unggal poe tapi disuntik mung boga budak. Aya teh aya. Dik naon ngaranna? Kambe wios teh. Boleh, tapi dengan syarat jangan pernah ragu dengan milik Allah. Tanu ulah mah di dieu ye. Teu yakin kana milik Allah nu ngarizkian, teu yakin Allah nu ngahirupkeun. Pan aya nu kieu ujang, maneh ke mun nanya mun kawin nya ulah wakaboga budaknya. Geuning kunaon mah di mana marabanana sia. Aya nu kitu ibu aya. Itu jelema teu yakin, padahal selama dalam kandungan kita diurus oleh Allah. Aya indungna nu teu pernah barang tuang selama hamilna, tetapi bayi dengan sehat terlahir dengan sesuai apa yang diharapkan. Saha nu ngaturna? Allah. Naon cenah Bu? Hiji Allah anu nyiptakeun. Aya ibu nu disuntik 3 bulan sakali. Aya nu disuntik sabulan sakali. Nyeri henteu. Henteu Bu, da geus biasanya. Tapi kunaon Bu? Tapi sekali deui boleh Bu, kabeh boleh. Tapi ulah leungit keyakinan, ulah sieun teu bisa kaparaman. Atuh sieun naon? Sieun teu bisa ngadirikna. Wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Sing sieun mun ninggalkeun anak turunan lemah. Lemah naonna? Ilmuna, lemah imanna, lemah keyakinanna. Jadi Kangjeng Nabi dimodalan keyakinan. Ilmu unggul teu yakin moal jadi. Usaha modalna sakieu kumahanya untuk moalnya hayo we mikir. Eueuh keyakinan moal jadi usahana. Dagang moal jadi, tani moal jadi, rumah tangga moal jadi lamun teu aya keyakinan. Katilu naon Bu? Hikmah hilim Bu. Hilim teh naon? Gede. Hampura teu getas hareumakeun. Hilim Bu. Aya hilim teh ibu bijaksana, teu getas hareupakeun, teu kaopan. Aya nu teu kaopan ibu aya. Di obrolan saeutik baeud aya. Di obrolan saeutik manyun aya. Ka eta teh teu hilim. Teu hilimnya ari ngaran Halimah tapi gede ambek teu sasuai. Jadi hilim itu naon gede hampura. Tos Bu, eta dimodalan Kangjeng Nabi sehingga semakin kuat dakwahna, semakin kuat yang harapan orang-orang Quraisy. Itu naon? Sifat Kangjeng Nabi ilmu. Naon deui? Ilmu, yakin sareng hilim.
tos ngalengkah we Kangjeng Nabi, dibersihan we Kangjeng Nabi kunaon Bu, dikumbah ku 3 kali. Aya didinya syariat paling saeutik adnal kamal, pangsedikitna sempurnana dina ibadah 3 kali wudu, anggota wudu dikumbah 3 kali, sujud 3 kali, naon deui ruku 3 kali, adnal kamal salah satun pangsaeutikna kasampurnaan 3 kali. Nawan Bu, terus Isra Kangjeng Nabi ditinggalikeun jalma nu nyieun kasaean, jalma anu sok ngobrolkeun batur, jalma nu bisa ngobrol wungkul tapi teu ngamalkeun. Kumaha siksaanana? Diteuk-teuk letahna. Mana ayatna? Kabura maqtan indallahi ma taqulu wa ma taqalu. Isra Bu, ngan Kangjeng Nabi salami Isra. Ya penting nama. 3 kali berjamaah kalayan dimakmumi saha terakhir adalah arwah-arwahnya para nabi. Naon maksudnya Bu? Ai nabi teh saha? Kolot-kolot Kangjeng Nabi, dalam artian Kangjeng Rasul kumaha hikmahna, dalam artian orang tua, orang sepuh bisi merek kesempatan ke orang-orang muda. Alhamdulillah di dieu mah nya para ajengan sepuh sakumaha terang ka ulinga, ajengan akang dayat geuning pangsepuhna masihan kasempatan nu ngarora yuk babarengan. Tah du kolot kudu merek kasempatan ka nu ngora. Jadikan potensi-potensi anak muda sing muncul. Tapi naon kade sing ulah hilap. Kangjeng Nabi Mi'raj, siapa yang ditepungi? Nyaeta Nabi Adam. Kangjeng Nabi di langit kahiji Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Sahadeui, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun jeung Nabi Ibrahim alaihissalam. Naon hartina? Orang-orang nu anyar, orang-orang nu muda, orang-orang nu awal wayahna bersilaturahmi ke senior-senior, silih ngahargaan. Bu kumaha? Nu kolot Isra mah mere kasempatan nu ngora, Mi'raj mah kumaha? Bere naon sing bisa ngahormat kanu jadi kolot. Bu aya kolot nu goreng anak nu goreng ka kolot aya teh ya. Maka Ibu tak eta panginten, sekarang yang hilang itu bukan ilmu mah beuki seueur beuki gampil, yang sulit itu akhlak. Kusim kuring didugikeun masalah-masalah kehidupan, abdi sekaligus padugikeun ke penyuluhan Bu, masalah masyarakat yang sekarang dihadapi ku TNI, ku Polri, ku Presiden, termasuk ku penyuluh-penyuluh agama, masalah masyarakat Bu, ya masalah masyarakat Bu. Hiji, karena dengan tidak ridho dengan takdir Gusti, ayeuna masalah itu nu paling pertama tadi Ibu pinjaman online. Tina naon? Tadi teh penghasilan saeutik pangabutuh loba. Hiji Ibu pinjaman online, angkana 65 triliun. Ieu masalah Bu. Aya di dieu nu pinjaman online Bu. Kayaknya punya. Bi aya jamaah ka abdi Ibu, tadina Ibu usahana alus kolotna CF dipake pinjaman online. Pinjaman online teh kieu Bu, minjeumna hanya dengan KTP. Kade bisi aya aplikasi nu nambut KTP, lain jang wali kota pan ayeuna mah da geus. Lain jang bupati ayeuna mah ulah dibere. Kecuali di kelurahan bisi teu cair. Lamun aya nu nyuhunkeun janganlah diberikan, sabab bisa jadi pinjaman online. Komo HP nama cik neng nabut punten abdi gaduh rerencangan dipakai aplikasi ya tiap naon, tiap orang yang dikenal di telepon. Teu pernah nginjem tapi terus ditagih. Kenapa? Karena HP na jeung KTP na dipinjamkan. Kasus ku seueur Bu, pinjaman online termasuk di lapas. Di lapas banyak di lapas anak-anak muda garelis ternyata mahasiswa saha operator pinjaman online sareng judi online. Eta can tamat kuliah Pak, cedak bari uangna judi online kan ke luar negeri. Judi online Bu, angka sampai bulan April kemarin 2024 45 triliun. 1 triliun teh sabaraha? Aya deui prostitusi online. Lain di Batur tapi di daerah urang. Punten Ibu, angka kesehatan 1000 urang ayeuna saur pacamat kabari naon terkena HIV AIDS dia.
Saha punten terakhir nu kapendak usia kelas 2 SMP. Ieu masalah ya supaya keluar isomira. Kelas 2 SMP kapatil Bu. Terang kapatil Bu. Kakeunaan penyakit seperti itu. Ternyata diinterogasi ditanya apa-apa. Ternyata eta budak sudah melayani 10 orang hidung belang. Budak leutik SM. Kade. Bisi budak urang, bisi tetangga urang, bisi dulur urang. Jam 8 leutik mah kunci we. Termasuk geng motor. Geng motor itu lain udah dewasa, tapi budak leutik. Sami usia SMP sampai dugi ka maling motor. Ternyata ibu dan kitu mah teu mikir, jang narkoba, jang minuman. Malingna pan aya nu beunang. Maling ditewak ku polisi, ternyata di bawah umur sami kelas 2 SMP. Dijual sabaraha? Cuma 400.000. Kolot dan ngagantian 13 juta. Leungit salah naon hareupeun imahna dibayar ku taneuh. Ieu masalah Bu. Kada ibu bisi aya deui karunya rugi ieu masalah keluarga. Budak nu tadi punten lain hiji lain dua. Abdi di KUA. Sok mayunan jalmi-jalmi naon bahkan KUA anu sanes lain di awe. Usia pernikahan itu harus 19 tahun, tetapi maksa ka KUA hayang kawin ku sabab geus ayaan. Ketika direkomendasi ke pengadilan mengeluarkan silahkan tikahkeun. Ek ditikahkeun ditanya ku penghulu, saha ieu nu ngahamilanana? Nu ngahamilanana ternyata ibu lain saurang. Mata cek pikih tidak boleh menikahkan kalau yang mengandung lain saurang bapak. Nu wirang saha? Indung bapana. Kudu gobrak lahir. Bahkan ayah ibu nu suping di kabumi eta mah dikawinkeun ku ajengan. Dikawinkeun ku ustad, kawin ku ustad. Tohojo ka urang deui balikna. Kunaon ieu? Ustad abdi ngawinkeun kamari budak. Kumaha lamun hubunganana? Kakandunganana nu hubunganana lebih dari seorang. Duaan cenah ku saeu ku duaan maka teu sah pernikahanana sabab nu hamilina leuwih sa. Tungtungna ibu kumaha kapanggihna dicanak da orang Jawa pamagetna panggihna berawal dina Facebookan Bu. Desember kamari panggihna Bu. Maka ibu Januari apel ditewak kawinkeun jeung kulawargana datang. Cek kulawargana keun bae da ieu mah geus kacilakaan kawinkeun. Tapi cek ibuna, "Dek, kalau mau pulang periksa dulu kandungannya supaya aman kalau ke Jawa." Eta dipariksa Kang di puskesmas di daerah urang kan lain di Indonesia. Ngan daerah Tasik ya Bu, dicanda ternyata usia kandungan itu 8 bulan. Panggih Desember, Januari geus 8 bulan. Kira-kirana aya nu miluan berarti. Ternyata Bu ngamuk kulawargana anger datangna maka ustadna ngawinkeun. Kumaha ieu? Dicanakan deui Bu. Mas kawin ambil aja. Yang lainnya udah kasihkan aja. Dan kamu juga menikmati, digitukeun we Bu. Beres. Punten Bu, bisi aya budak nu kakandungan. Ketika leuwih ti saurang nu ngahamilanana, itu hukumna teh teu sah dikawinkeunana, kudu sina lahir heula. Isin teu Bu? Jaga anak urang itu masalah-masalah kehidupan. Berarti kesedihan berangkat di Kangjeng Nabi sedih urusan pribadina. Nyaeta internal jeung eksternal batur we ngobrol batur nangtang atanapi ngahalangan dakwah Kangjeng Nabi. Urang ge sami aya masalah ekonomi urang punten teu sadayana hirup teh senang. Kahirupan geuna urang punya permasalahan. Yuk urang salat. Terakhir bahwa Kangjeng Nabi adalah diisrokeun jeung dimi'rajkeun bakal dibere kabungahan aya 5 menit deui. Aya kabungahan kalayan kedudukan salat aya 4 we lah di dieu. Hiji
Bu, hiji amal yang anu pangheulana diparentahkeun. Mana ayatna? Mu hadisna muru auladakum wahum samusinina. Parentahkeun anak kalau sudah 7 tahun. Adek, Dek, kelas berapa tahun, Dek? Kelas 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. 5 tahun. Ada 2 tahun lagi harus rajin sholatnya. Sekarang juga harus belajar. Upami geus 7 tahun ku diparentahkeun. Wadribuhum asarusinina. Parentahkeun budak di mana teungeul di mana geus 10 tahun. Ieu sabaraha tahun, Dek? Eta berapa tahun? Sabaraha tahun? Can hideung budakna ditanya daerah gitu. Eta indungna nu mana ieu teu wawuhun ya. Wah keluar tina batu ieu mana indungna ieu. Oh eta Neng. Ieu lah sabaraha tahun ieu? 7 tahun. 7 tahun geus parentah salat. Wadribuhum asarusinina. Perintahkan anak urang ketika geus 10 tahun. Pertanyaan anak, ibu garudah putra teu? Ibu pernah ngabogebug budak teu? Ibu pernah ngabogebug budak? Pernah dengeul budak? Cik pedah teu salat tawa jajan wae. Mudah-mudahan teu salat. Lamun jajan maon mah hubungan jeung akhirat. Di mana diangkat dina bitisna, dina tuul, dina harawana, dampana aya tapat ngagebug ibu. Salat ku sabab budak ninggalkeun salat, ibu salamet di akhirat walaupun budak ninggalkeun salat. Sabab ibu geus ngalaksanakeun kewajiban nu jadi indung bapana. Wadribuhum asyarusinina, parentahkeun budak di mana geus 10 tahun. Kali deui aya barudak ibu 10 tahun sok sarolat. Aya teu bapak-bapak nu sok salat, nu tara salat. Ceuk naon penelitian dari angka 10 umat Islam yang ada di Indonesia nu sok salat di angka 38,9%. Berarti 40% pun sok salatna kurang. 38,9% nu sok salat. Anu lat-latan teh duhur salat, asar henteu, maghrib salat, isya hees, subuh kaberangan. Sabaraha urang? Di angka 22%. Sesana jelema teu salat-salat, boro-boro ning duhur, boro-boro ning asar, jumaahan ge wani ninggalkeun salat. Aya nu kitu aya. Ta eta di angka sekian persen. Upami umat Nabi Musa dina surah Al-Baqarah kanu qirodatun khasiun, jalma nu teu salat maka dilaknat jadi tenyong, jadi naon Bu? Jadi monyet. Ku sabab teu ibadah Sabtuan. Ketika naon sababna gogoda dina waktu harita aneh, unggal poe Sabtu Sungai Nil kalah loba laut. Ta eta teh kawas urang dieu. Urang ditu. Urang dieu anu deket ka Citanui, anu poe Jumaah lain mawa sarung tapi kalah mawa jeje. Aya nu kitu Ibu? Salaki Ibu lain. Oh bisi. Tamun baheula mah. Matak ceuk aya teori Charles Darwin yang mengatakan manusia berasal dari ridho teu Ibu disebut turunan monyet. Alimnya Bu, sigana eta fosil yang ditemukan adalah fosilna umat Nabi Musa alaihi salam nu jadi monyet. 2, pangheulana dihisab, naon hiji pangheula diparentahkeun dihisab. 2, salat itu jadi tihang agama. Jadi ibu punten gaduh barudak asal salat wios bangor mah. Bangor main bal silahkan, bangor budak gegelutan silahkan lah teu masalah. Nu penting ulah ninggalkeun sabab eta mah salat mah tihangna agama. Punten Ibu, aya budak Ibu ulin lulumpatan wajar teu? Main bal wajar teu Bu? Langlayangan wajar teu? Mun aki-aki langlayangan wajar teu? Heueuh keun we seiring jeung umur boleh. Jadi lamun bangor seiring jeung umur itu nu teu boleh mah nu tadi budak usia remaja karek SMP kelas 2 sudah berhubungan suami istri. Naudzubillah min.
Teta itu bukan salat. Tilu, salat itu jadi jalan minta tolong ke Allah. Mana ayatnya? Istainu bisabri wassalah. Minta tolonglah dengan jalan sabar jeung salat. Tadi contoh Kangjeng Nabi adu pamaksadan salat hajat. Kangjeng Nabi aya kabingung harus memilih antara dua pilihan, ada salat istikharah. Kangjeng Nabi pada angkat-angkatan aya salat sabar. Itu bahkan aya naon Pak upami nuju perang mah risidatil haul. Salat karena keur bakat kunaon yang harapan kasieun kan bisa itu. Jadi salat itu solusi tidak setiap kehidupan. Oke nu paling utama salat itu naon Bu? Tadi teh nu pangheulana diparentahkeun jeung dihisab. Oke salat teh ngajadikeun tihang agama, salat jadi solusi, salat jadi kabungah. Jelema ayeuna lain leungit dunia, jelema ayeuna lain leungit materi, tapi kehilangan bahagia. Wih hade Bu, jelema ayeuna mah lain kehilangan materi. Punten abdi rek naros ka ibu-ibu. Dahareun hese ayeuna hese baheula. Hese ayeuna hese baheula. Duit hese ayeuna hese baheula. Anu kurban loba ayeuna loba baheula. Loba ayeuna. Tetapi apa yang hilang? Yang hilang itu bukan uang, yang hilang bukan makanan, tapi yang hilang kebahagiaan. Baheula mah dahar jeung asin ge ngeunah. Baheula mah dahar jeung tarasi ge sehat. Nah ayeuna dahar jeung daging ge garering. Terus itu Bu. Apa yang hilang? Nah, iya sabab sumber penyakit teh hiji tina makanan, dua tina pola pikir termasuk pola tidur. Mata ibu-ibu sing sarehat, nu sehat teh kumaha? Ngeunah dahar, ngeunah sare, ngeunah ibadah. Ibu geus ngeunah dahar? Ngeunah dahar Ibu? Ngeunah. Sare ngeunah? Ngeunah. Ibadah ngeunah? Masalah sarua teh. Mudah-mudahan hapunten nu didogikeun panginten sim goreng daya kesempatan. Yuk kembalikan Isra Mi'rajna Kangjeng Nabi, diawali dengan kesedihan, diakhiri dengan kebahagiaan. Ternyata bahagia teh aya dina salat, artinya penerimaan dalam ibadah. Sehingga yuk orang ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadah hajiku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, mautku, lillahi rabbil alamin, milik Allah yang menguasai alam. Jadi sadarna diri urang kana salat eta esensi eusina dina ibadah naon? Isra Mi'raj. Isra berjalan ke nugas biasa, Mi'raj tingkatkeun. Naon kudu tingkatkeun? Amal kasolehan. Eusina nu diisrokeun di Mi'rajkeun. Tilu tadi eusina pun. Hiji ilmu, dua keyakinan, tilu sing hilim atanapi kabijaksanaan. Mudah-mudahan nu dirugikeun aya manfaatna. Hapuntenna ka Bapak RW, ka Bapak DKM, oge sadayana ka para ajengan, ka para kiai sadaya hadir, ka para petugas, naon nu diugikeun manfaat dibukakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nu saena awona dibukakeun pangampura ka urang sadayana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Aya materi nu can dinugikeun sahebat-hebatna panghese-hesena amal dina Islam adalah salat. Sehingga Nabi Ibrahim ngadoakeun ya surah Ibrahim ayat 1, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Eta nu panghesena mah salat. Berarti salat teh solusi di setiap kehidupan. Aku lu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.